Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salempur baraya sanagara. Mugia sadayana ayeuna aya dina kawilujengan sehat lahir sareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang dangudei sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul nu sakapeung mah tukang ngacampruk. Bangga kasadaya pamirsa dongeng Sunda urang dangkeun deui ieu carita dongeng lalampahan keselut nu ayeuna tos bagian ka-54. Pados tenyang kolang kana waktu urang langsung bae garam dongeng. Jeleng di surat mah luncat ka hareupeun ke Junaid nu harita sukuna ke Junaid keur ngajejak hiji jelema. Lepaskeun heula eta dulur kula keur tarung begalan pati jeung kaula yo. Lamun kaul eleh selaing bakal bebas ninggalkeun ieu patempatan, tapi mun sabalikna andikan nu eleh payahna lain kudu ilu ka kaula. Keur nanggukeun sagala akibat nu geus dipilabah maraneh kabeh. Junaid ditangtang gelut kitu teh ngan ukur ngaheunggeul bae semu nu bingung pisan. Lain teu wani yang hareupanana eta nu ngaran ki surat mah. Nanging kelok kurasa nu teu geunah sabab dirina ayeuna teh dituduh kaasup hiji komplotan gerombolan rampok. Nah ngabetem bae sia cek ke surat mah. Ke heula lur lamun nya di dinya ngarasa jago lalaki sinatria luhur ku ilmu pangawruh jampe pamakena tong ngajak tarung bari jeung di dieu sia loba balad adika. Sabab bisa baik kula keur menang tarung balad andika ngabongohan ti tukang. Jabage ulah sok wawanian ngejak tarung ka kaula. Geura urungkeun niat andika sabab kawani andika teh teu diukur ku kamampuan kailmuan nu aya di andika. Cek ke Junaid mancing kawanina ki surat. Nya bae surat mah kadenge omongan di Junaid dirina langsung bae kapancing nafsuna. Iyalah ulah cobaan tagan di bangsat bari lagi eueuh ti ditu lamun kaula kudu eleh jajaten ku jelema pantaran elai. Ayo urang tarung di tempat nu rada lega. Mundur dulu bere jalan ka ieu jemangkluk cek di surat mah. Waduh gan sing atos-atos keun ku abdi bae ngalawan jelema pantaran nu kitu mah cek hiji jelema ngomong ditujukeun ka ki surat mah. Ya, teu naon Mang, nu penting mah Mang Uhe salamat heula ya. Karunya anak pamajikanana bisi nempuhkeun ke. Sogera bere jalan atuh, cek ke surat. Tungtungna puriak sadayana warga masyarakat malundur mere jalan ka Junaid jeung ki surat mah. Ku kaula ditunggu di ditu, cuy. Cek ke surat mah lempang nuju ke ti heula ka Tegalan nu rada lega. Mani aya joy segala eta ye kumaha tukang ngarang ki Junaid nempo jelema-jelema sadayana malinggir dirina harita keneh kuat boga pikiran rek kabur ninggalkeun pakalangan sabab ngerasa aya lalongprang keur ngejat. Tapi dipikir-pikir deui ku manehna lamun ngejat pastina dirina bakal tetap salawasna dianggap salah sahiji komplotan para garong. Ki Junaid tuluy lempang nuturkeun ki surat mah ka hiji tigalan. Mang Uhe nu ngejapa pangalempreh harita keneh langsung dilepaskeun. Aduh, Mang Uhe bungah pisan sabab ngarasa tos leupas tina ancaman nu ngabahayakeun kana dirina. Jung Mang Uhe nangtung tuluy lempang bari puringisan katempo sukuna rada ingkut-ingkudan ngarasakeun ka nyeri eumer balas kena uruyungna
Ki Junet. Mang Uhe lempang rek nuju ka nurek tarung hayang nempok beuleuh. Istirahat bae mah. Kita didinya cek hiji jelema. Alah, mesti kena kuat Kang, lempang mah kuring hayang nempok tah jelema eleh tarung. Kudian sholat mah cek Mang Uhe. Geus di dia bae nganggoler Mang Uhe. Eta ulah sok maksakeun cek hiji jelema deui. Yah, pokona mah kuring rek nempoy den surat mah tarung bisa eleh. Mun meunangna kuring hayang ngasan tah ngajejak hulu eta jelema. Duh. Asa dendam we cek Mang Uhe. Aduh, eta dasar jelema geus salamet. Nanging rupina na jero hatena masih keneh aya rasa dendam ka si Junet. Tuluy Mang Uhe lempang nuju ka tempat tinggalan nu rada luhur mapai batu-batu nu tos aya ting tarunggul di dinya. Niatna mah supaya bisa nitenan kaayaan nu rek tarung begalan pati antara Ki Junet sareng Ki Surat mah. Mang Uhe dina kaayaan ngarasakeun kanyeri nu aya dina sukuna maksa naik ka mumugang nu teu pati luhur. Pas dirina nepi ka ponclot tegalan nu loba ku babatuan nu galalede sukuna Mang Uhe tuluy incak kana batu nu pangpinggirna pisan. Nu batu eta teh saparona nyeglok pisan kana gawir. Lantaran talehna teu kuat lahan batu nu kaoyakeun ku awak Mang Uhe atuh eta batu teh jadi usik. Oreg oyak. Mang Uhe ngarasa batu oyak-oyak teh manehna reuwas. Aduh ieu batu nanya. Jug oyak bae. Cek Mang Uhe bari rurat-rarat nempon batu nu keur ditincak. Jeung Mang Uhe lunjat. Aduh. Cek Mang Uhe bangetna pupuringisan deung lanyaklan sukuna sabab sukuna beuki karasa nyeri. Atuh bae. Keur maeumeur dipake loncat. Nya lumayan bae atuh siga borok di anuan uyah. Perih kacida. Nambah ka nyeri jadi kulantaran rewas oge siga nambah. Jadi loncat na Mang Uhe. Mang Uhe teh malah nuju kana gawir nu bakal dilewatan ku batu nu ngakilinding. Ieu ku apes-apes teuing eta nu ngaran Mang Uhe. Harita keneh eta batu nu sagede saung teh tuluy ngakulosor ngakulunung nuju ka Mang Uhe rek nembrang kana awakna. Lajan gawir teu luhur tapi lumayan lamun ketembrang batu nu sagede saung mah. Lumayan ya, bisa jadi rampai ya. Gepeng. Sadar aya bayangan jam Mang Uhe nempo ka tukang. Gebeg. Waduh, edan euy. Karek sejarah loncat eta nah sukuna Mang Uhe ujug-ujug teu bisa digerakkeun. Dewasa dek ngajol ngejat nyingkahan batu nu sagede saung. Rasa nyeri nu nyanyautan teh rupina geus ngejalar mapai ulat ti mimiti suku nepi kana cangkengna. Tungtungna Mang Uhe pasrah bae tah lampokeun batu nu harita geus deukeut pisan ngakeliling rek nembrang kana awakna. Ubat. Eta batu ngakulunung kateohkeun najan lau-lau dan ge tapi dengeran lagi batu atuh. Lain kuruku. Lain oge rangina harita keneh eta batu ngagaleikeun awakna Mang Uhe. Aduh, aya bae. Tolong. Tolong. Sakrok. Les suarana Mang Uhe. Jelas teu kadenge deui. Ieu Mang Uhe euy, aya. Aduh, itu Mang Uhe euy. Aduh, tiwas. Bukan itu atuh, bisa kumaha. Waduh, Gusti, astagfirullah, awas itu aya batu turun euy. Eta batu sagede saung. Cek jelema-jelema nu harita nyaksieun batu nembrang ka Mang Uhe. Aduh, itu Mang Uhe euy. Katinggang batu. Waduh. Wah, itu kokosehan. Aduh. Turun. Baik. Waduh. Astagfirullahaladzim.
eta Mang Uhe aduh karunya ujur aduh kunaon kitu Mang Uhe itu tempo batu ngagulundung kana awakna hutan innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain ke dari itu tulungan siapa aing mah lain mah cicing tadi dia istirahat di dia moal bani ketinggang batu cek jelma-jelma nu aya di dinya hari was-was aya nu kitu aya nu kieu alinge Mang Uhe palastra ketinggang batu tos kituna bae pamirsa sadarayana takdir teu meunang dipungki kada menang disik papasten Gusti yang ngawidi kedo pati bagja jeung cilaka eta tos rusiahna pangeran umur baing alam sadayana mungguhing nasib sadaya makhluk di alam dunya tos kaserat kagurat dina kitab lalambaran gambaran nasib na kahirupanana sewang-sewang bakal gitu bakal kina nasib nu bakal kalaman geningan tos kasrat kagurat najan lumpat ngolepat atawa nyumput na kotak wasi lapis opat katang tuan nu kasrat bakal ngolepat nembrakeun awak nu boga ngaran tos kasebat kubur bolas kubur kuning cek paribasana orang salaku manusia tedaya teu upaya sadayana tos kersaning Allah subhanahu wa ta'ala hirup mah cenah mah kan ukur wawayang harita awak Mang Uhe teu mimiti hulu eta nepi ka sukna gepek bener siga rampai katulang-tulangna remuk kageleng ku batu ulet aduh eta batu segede saung teh sabaraton eta beratna dia orang sadayana dijauhkeun tina segala balai matak pikasieun nyaru pinatos titis tulis tu maha kawasa Mang Uhe kedah mulai ke jati mulang ka asal maut pingaranana usabab kageleng ku batu itu pan aya nu maut keur lempang aya nu gering aya nu teu gering heula tampolana jelma geringan bae palahan mah nu jag-jag nu untar anter ka ditu ka dieu ngobatan nu gering eta malah nu teh heula ngantunkeun ulih ka jati mulang ka asal tah kitu urang mah teu nyaho karena waktos bakal dicabut nyawa jelma-jelma nu harita aya di dinya pati gogodeg teu nyangka yen Mang Uhe rek maot kageleng ku batu bener-bener ieu mah geus mah tadi bungah nempo Mang Uhe salamet tina royong nu rek diir beheugna malah katinggang batu nu teu disangka-sangka pisan aduh ieu mah dong teh eta aduh waktosna geuning pamirsa ieu teh seep hampun teu nugasun hampura nu kapenta ka sadaya pamirsa dongeng Sunda kumaha ieu salajengna ngeunaan kayan kijina jengki surat mah nu bakal tarongan pegalan pati urang pupus salai dongeng ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ceg anja